para pamirsa, wilujeng tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberapa mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Padepokan Sebaraga. Karangan Rai Salira ayeuna teh nincak bagian kagenep. Sumangga para wargi dongeng urang lajengkeun di karaos genep dinten we nya para wargi dongeng aduh kumaha terasna dongeng mugi katampi kalayan kabingahan atuh harita teh bendengna atanapi tarungna antawis Gandara lawan Pramuda dina anggoning para wargi sadaya ngabela bebeneran mangga urang teraskeun teu sabaraha lila Pramuda ngadorongkeun leungeun katuhuna ka palebah Gandara. Meh bareng jeung kitu Gandara ngadorongkeun leungeun katuhu ka palebah Pramuda. Ser ti masing-masing dampal leungeun Pramuda jeung Gandara. Katempo kaluar sinar koneng bangun sinar emas li sinangling. Eta dua sinar sakembaran kaluar tina dampal leungeun Gandara jeung Pramuda diadu di tengah-tengah. Turut ngaluarkeun soranga beujelegur para mitra. Tapi katempo duanana tambleg narangtung ari jeung silih dorongkeun leungeun anu geus dieusi ku ajian tatar simpai. Para mitra anu mulia, ai geus ngabeledug masora, pikeun imas prihatin ngabandungan hal eta olohok bengung, olohok ngemangkadu, olohok mata simeuteun. Memang katingali para mitra Pramuda bangun eleh tanaga. Barang ngabeledugna sora para wargi, nu tadina tamleg gepasang kuda-kuda, duanana ge pada-pada ti jengkang. Pramuda ngacengkang nanang karak bengkang, sedengkeun Bandara manabru nangkuban, koreat duanana ge harudang deui. Katempo tina sela-sela bibir duanana pada-pada ngalai ngaluarkeun getih hiru. Pramuda nyeklan dada bari sumengir, bangunahan kanyeri nu pohara. Pramuda ngangkat leungeun katuhu, tapi ujug-ujug koloyong, bro Pramuda teh rubuh, les kapaehan. Sedengkeun Bandara nangtung keneh najan teu pati ajeg. Kang Muda, ceuk imas prihatin bari jeung muru Pramuda nu ngagoler. Les imas prihatin ge kapaehan sapada harita. Nu tinggal iwal ti Bandara nu nangtung keneh, najan bari sasampoyongan tas diadu, tas ngadut tanaga simpenan jeung Pramuda. Tetela ana sarupa kitu mah Bandara teh aya leuwih onjoyna. Aya onjoyna batan Pramuda dina hal ngumpulkeun tanaga simpenan nu diwengku dina elmu tatar simpai. Kabuktianana Pramuda teu eling-eling nandakeun tanaga simpenan Pramuda aya di sahanapeun tanaga simpenan Bandara. Brek Bandara ge diuk sila bari jeung dua leungeun sidaket. Reup Bandara peureum nu maksudna mah hayang mulihkeun deui tanaga anu tadi tas diadu jeung Pramuda. Nu teu sabaraha lila Bandara beuntak jung nangtung tuluy asup ka jero imah ku siwel ngaluarkeun keris empu garada. Harita ken empu barada heug diteuteub sakedeung para mitra. Geus kitu pok Bandara cumarita bari neuteub ka eta keris. Hei keris, kaula nyaho yen Andika baka tumut ka kaula. Saha bae nu nyekel ka Andika. Ku ayeuna kitu lamun nya Andika tunduk ka kaula, geura tuduhkeun ka kaula ngeunaan di mana eyang mingkara. Nyimpen buku nu dieusi ku jurus-jurus jeung ajian pamungkas. Tina jurus-jurus wangun pupuh. Rak geura tuduhkeun ka kaula. Ceuk Bandara bari neuteub ka eta keris. Aneh bin ajaib. Bandara bangun aya nu ngabedoel ka hiji kakuatan batin, hiji kakuatan gaib, di luar kasadaranana suku Bandara ngalengkah lalaunan, muru hiji tempat nu ceuk rarasaan nama, leungeunna teh asa dibabedoel ku eta keris. Ceb eta keris nanceb dina taneuh tuluy cicing. Bandara ngarti yen kana tangtu di jero eta taneuh, aya hal nu dipenta ku dirina. Lalaunan dua leungeun Bandara ngoeran eta taneuh nu beuki lila beuki jero bae. Nu teu sabaraha lila katempo hiji barang nu tetela hiji peti. Ku Bandara eta peti gancang diangkat,
tuluy dialak diilih, berai peti dibuka, bereh tetela, di jero eta peti dieusi ku hiji buku. Kop ku bandara dicokot tuluy dibukaan. Nyah bandara seuri sorangan lantaran tetela. Tetela pisan buku nu diteteangan ku dirina. Nyatana buku kumpulan jurus-jurus wangun pupuh nu lobana 17 jurus ditambah 5 ilmu atawa ajian anu salah sahijina geus kapibanda nyaeta ajian tatar simpan. Ningali kayan kitu bandara marahmai kacida. Lantaran geus hasil maksud gancang lempang ningalkeun eta tempat. Red kana waruga eyang mingkara nu ngabugigag nang karak bengkang. Pok bandara Cumarita. Hah, eyang kunyuk sia. Karasa ku tulang beung sia deuleu. Aing geus lunas mayar pati aki kaula ka diri anjika. Mingkara? Marukan teh saha ari kaula. Dasar goblok, dasar belegung. Balilu dah sia katipu keneh ku aing. Aing teh atuh ngaran bandara. Kitu ceuk ke bandara. Bari jeung najongan awak eyang mingkara. Gancang kaluar ti imah. Red nempo pramuda jeung Imas prihatin nu kapaehan. Bari bangun silih rangkul. Tapi teu dipirosea lantaran bandara ngarasa bungah geus bisa. Ngasaan cenah para mitra kumaha karasana awakna Imas prihatin. Gancang bandara init ningalkeun eta patempatan. Di barung kubu dimarahmai bunga. Ama, ya abdi ama. Abdi tos tiasa ngalaksanakeun tugas ti salira ama. Nyatana nagih patina si mingkara ama. Antosan ama abdi antosan. Ceuk hate bandara harita teh. Ngarasa bunga taya papadana. Bunga amarwata suta bunga kagiri-giri. Ku ayana manehna geus bisa mancen tugas. Ngalaksanakeun tugas sakumaha nu ditibankeun ku nu jadi bapana. Nyaeta kudu mateni eyang mingkara. Tunda kaayaan bandara nu keur suka bunga lantaran geus hasil maksud. Nyatana mateni diri eyang mingkara. Dumasar parentah tinu jadi bapana. Kiwari urang caturkeun kahayaan di hiji tempat. Nyatana hiji pileuweungan nu kasebut Pasir Maung. Nyatana tempat komplotan rampog-rampog nu dipingpin ku saurang jalma nu ngabogaan ngaran Kira Ngaji. Geus kacatur yen rampog-rampog bedalan Pasir Maung teh. Kacida telengesna tur tak taya ras-rasan. Saha nu teu wawuh ka ngaran rampog Pasir Maung. Saha nu teu sieun ku rampog-rampog Pasir Maung. Da puguh kacida telengesna. Da puguh kasebut rampog. Najan kaayaan di pileuweungan oge, tapi teu burung sagala aya. Hasil babadog rarampog teh. Nyaeta atuh boga naon hasil ngagasam. Manehanana ngagasam pangeusi lemur atawa megatan jalma-jalma nu larar liwat dipenta barang-barang mun ngalawan cenah dipateni jalmana. Kitu we kabiasaan Kira Ngaji saprakancana dina sapopoe. Harita Kira Ngaji keur diriung ku sababaraha anak buahna nu tas laporan ngeunaan hasil pagaweanana. Kira Ngaji bungah taya papadana. Syukur euy. Kapake pisan ku dewek pagawean Andika kabeh deuleu. Alus. Ceuk Kira Ngaji semugag bunga. Ku narima laporan-laporan ti anak buahna. Red Kira Ngaji teh ka saurang anak buahna Pok Cumarita. Tugar, ari ngeunaan anak kaula. Geus aya pejan atuh acan euy. Ceuk Kira Ngaji mencerong ke anak buah nu disebut Kidogar. Matak tacan bah. Kumaha ieu? Geuning meni geus aya kana 6 bulan. Eta mun si Kasep dia yang mingkarana teh. Ngan tacaraya berita-beritana ieu. Can aya berita-beritana kitu tak tage. Ceuk Kidogar netep ka Kira Ngaji. Oh nya. Kumaha wae atuh si Gandara teh? Sapira aku salila 6 bulan tacan kena bisa nyaho kana ka ieu apesanana atau pikeun ka mateni si Mangkara kalawan malingkris barada nu disimpen dina beuteungna. Ceuk Kira Ngaji. Badak atuh bah. Wah kitu eyang Mingkara nyahoeun.
Yen Ki Bandara sebenarnya mah nya anak abah tete ngabogaan niat jahat nu nepikeun ka bandara. Mun ka bandara atuh dipaehan ku yang mingkara. Apan cenah mah yang mingkara teh baru sadurung winarah bah. Cek Dogar ngedalkeun ka Hariwang. Harita teh. Kumaha Dogar? Kira ngaji kerung tuluy ngahuleng. Asa mernah oge ka Hariwang nu dikedalkeun ku Ki Dogar teh. Tapi kira ngaji neger-neger hate kalawan pok nyarita. Dah, asam pilaku sia Dogar. Kaula yakin Bandara moal kanyahoan ku si Mingkara. Najannya si Mingkara jalma sakti mandraguna. Kaula yakin Dogar moal kanyahoan ngeunaan rencana ieu teh. Sadia kaula. Moal bireuk atuh ka kira ngaji dedengkok rampung pasir maung deui. Cek kira ngaji nepak dada. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan di dongeng. Dina kaayaan kitu sup aya saurang jalma nu asup nu tetela nu salula isalila ieu di anti-anti nyatana Gandara. Barang jol ge gancang dibagiakeun ku Kira Ngaji. Ai geuning panjang umur. Aduh kadieu kasep aduh kumaha. Hasil maksud hidup teu kasep. Cek Kira Ngaji marah mai nempo anakna harita datang sedengkeun ari Gandara barang jo datang tuluy cumarita bari mencerong ka Kira Ngaji bapana. Ama abdi dongkap ama, abdi hasil pemaksudan ama sesuai sareng rencana ama, cek Bandara hariwis. Kituna bari nyamperkeun bapana nu keur diuk brek Gandara diuk hareupeun Kira Ngaji bapana. Kumaha kasep? Baru geus hasil maksud. Syukur kasep, syukur pisan. Cek Kira Ngaji bari nepakan tak-tak Bandara. Bari jeung nyakakak siri bunga. Kituna bari mencerong kana cecekelan Bandara. Pok Kira Ngaji tumanya. Ari eta nu dicekel ku hidup. Naon teh kasep? Pokna. Buku ama. Buku ieu isina jurus-jurus ama. Wangun pupuh. Nyata ciptaan si Mingkara teh ama. Cek Bandara mencerong ka bapana. Baru alus atuh. Alus pisan panuju pisan ama kasep. Ieu teh ngandung harti yen si Mingkara geus paragat nyawana lain. Cek Kira Ngaji mencerong ka Gandara. Telepat ama, bener pisan ama. Si Mingkara geus modar ku abdi ama. Cek Bandara semu bunga. Syukur kasep, syukur. Memang teu salah ama ngabogaan anak seperti hidup. Tegaplah ama ngadidik hidup. Lantaran geus bisa mulang tarima kanu jadi bapa. Nyatana materi si Mingkara nu jadi musuh satu kabuyutan aki hidup. Tartu aki hidup ge bunga di kuburan deh. Ngadenge beja yen hidup bisa ngelehkeun si Mingkara. Cing kadiekeun eta buku teh ama nempo. Cek Kira Ngaji bari menta buku. Yeuh mah yeuh. Cek Bandara bari mikeun buku ka Kira Ngaji. Gap ku Kira Ngaji eta buku ditampanan tuluy dialak diilih. Sarta dibukaan nu tetela eusina mangrupa runtuyan. Jurus-jurus nu ampuh wungkul nu diwangun dina jurus wangun pupuh nu lobana 17 jurus ditambah ku 3 ilmu atawa ajian pamungkas dina jurus wangun pupuh nyatana ilmu tatar simpai, ilmu wirah mageni jeung ilmu nu pangampuhna jana kasebut ilmu tunggaling rasa bayu geni. Nya apanan ku ilmu ieu pisan perlayana bapana Kira Ngaji Ki Murda Sungkat alias akina
Akina para mitra Gandara nu ditibankeun ku Eyang Mingkara waktu tarung patutunggalan ku jurus pamungkas anu disebut ilmu tunggaling rasa bayu geni. Kira ngaji harita ungut-ungutan bari jeung nyerengeh semu bunga lantaran jurus-jurus nu kawilang taya bandinganana di zaman harita. Kiwari buku geus kacangking pisan beunang ngarebut ti Eyang Mingkara. Ari Krishna geus dibawa di kuno ku hidup teh Kasep. Ceuk Kira ngaji bari tumanya, ya beres ama, tayeul Krishna ye. Ceuk Bandara bari jeung ngaluarkeun keris tina cangkeng. Sok dituna hareupeun bapana. Gap ku Kira ngaji dicokot tuluy dialak diilih. Bari ungut-ungutan pok nyarita. Bagja. Bagja. Bagja teuing pikeun hidup Kasep. Lantaran jurus-jurus bangun pupuh bakal bisa dikawasa sagemblengna ku hidup. Turta hidup ngabogaan ieu keris, utang tu hidup bakal jadi jawara pilih tanding. Moal aya musuh nu wani ngalawan ka hidup. Jawara aya tanding, pasti kana kituna Kasep. Ceuk Kira ngaji. Ngarasa bunga ningali kaayaan anakna nu bakal jadi jawara pilih tanding. Ya, mudah-mudahan ama, Bandara marah mai bunga. Ama nyaho, ieu keris ciptaan saurang jelema nu ngaran Empu Garada. Nyaeta sababna ieu keris dingaranan keris Garada. Ari Empu Garada nyaeta saurang jelema jadi kepercayaan Prabu Sewekarma nyata narpati kerajaan Kuningan waktu harita. Ari Empu Garada teh kacida satyana ka Prabu Sewekarma. Nu saturuna eta keris diwariskeun ka Raden Arya Kamuning waktu diistrenan jadi Raja Kuningan. Tah kitu Kasep, ceuk beja ama ge. Bener henteu nama duka teh teuing. Jadi jelas ieu keris teh sakti mandraguna. Kacida saktina nu tangtu bakal jadi kanyata bakal jadi hiji kareueus pikeun urang. Urang nyatana hidup khususna bakal mibana eta keris nu ceuk ama tadi bakal jadi saurang jawara pilih tanding. Di tatar Gunung Ciremai mulai duana jawara model hidup. Hidup bakal dipikasieun tur dipika gigis ku para jawara. Sok sanajan jawara ti beundas. Ceuk Kira ngaji bari nepakan tatak Gandara. Ngaso heula para mitra anu mulya, ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya mangga dongeng urang teraskeun. Tadi disebatkeun cenah para mitra anu disebut keris Barada teh nidamana ku Empu Barada narika zamana Prabu Sewekarma kapungkur anu ngereh tatar Kuningan. Malih para mitra diwariskeun ka Raden Arya Kamuning waktos diisteran jeung Raja Kuningan. Ieu mah para mitra dikait-kaitkeun. Atuh cenah beliau jeung Raja Kuningan nurunkeun senjata. Anu mana eta senjata ngabarukarkeun cenah para wargi jelema jadi ngawasa atawa naon teh nyebarkeun kajahatan sanes kadinya maksud. Para wargi sadaya ai senjata atanapi peso atanapi bedog. Tergantung dari kumaha nu ngagunakeunana. Ayeuna para wargi sadaya bedog, upami para mitra sadaya eta bedog dianggo kangge nuar awi kitu. Awina teras atuh dipotongan didamel pager tiasa janten nahan atanapi ngahalangan sangkan atuh sasatoan teu lebet ka ieu ka kebon kitu para wargi sadaya. Namun sawangsuna pemeta bedog dipake narok jalmi para wargi nanda sabatur nya eta nimbulkeun kacilakaan. Janten tergantung kari nu ngagunakeunana. Ari maksudna Empu Barada mah ngadamel keris teh para wargi pikeun cenah ngajaga diri atanapi hiji senjata pikeun ngajaga diri. Namun sawangsuna digunakeun ku jalmi anu kirang wiwaha tiasa-tiasa eta keris dipake nanda sabatur. Kitu para mitra mangga urang teraskeun ieu dongeng. Pohara bunga nahate nu araya di dinya.
Sokomo pikeun kira ngaji ma para mitra lantaran bandara nu jadi anakna geus bisa ngalaksanakeun tugas ti dirina. Nyatana mateni eyang mingkara nu jadi musuh bubuyutanana. Leuwih-leuwih pikeun bandara sorangan. Geus mibanda dua pusaka nyatana buku jurus wangun pupur anu diciptakeun ku eyang mingkara. Anu memang eta jurus kacida hebatna jeung keris empu garada nu hasil dicokot tina jero dada eyang mingkara. Urang tunda kaayaan nu keur suka bunga lantaran geus hasil pamaksudan. Nyatana hasil nu dicita-cita mateni eyang mingkara ayeuna urang kocapkeun kaayaan di pasir kondang. Manuk-manuk ting hareruk milu bingung, surili pating bangingik milu sedih, tapi swiring ngahariring tambah kasedih lantaran ditinggalkeun ku saurang jalma hade-hate. Nyatana eyang mingkara nu geus jadi korban lantaran dihianatana kudu jadi muridna sorangan nyatana bandara. Layon eyang mingkara masih keneh harita teh para mitra sadaya dirangkulan kudua jelma nyatana Pramuda jeung Imas Prihatin anu geus sadar deui ayeuna mah ngarasa sedih kingkin lantaran ditinggalkeun ku eyang nu sakitu mika deudeuh, nu sakitu mika nyaah, nu sakitu mika asih taya hinggana. Tapi teu bisa majar kumaha lantaran takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disingklar papasten Gusti Yang Widi. Eyang mingkara kudu mulih ka jati mulang ka asal, dipunut ku Rahayu dipentak ku Maha Kawasa ku perantaran anak muridna anu para mitra sadaya kacida pisan eta murid anu memang eueuh rasa perasaan. Para wargi eyang mingkara kudu perlaya di tangan bandara murid murtad kanu jadi guru. Satuluina para wargi eyang mingkara teh dipulasara sabisa-bisa kuduaan tuluy dikurebkeun teu jauh ti imah panganjerkanan. Rengse ngurebkeun tuluy Pramuda nyarita, "Eyang, hapunten abdi eyang. Rumaos abdi teu tiasa males, teu tiasa melaan ka eyang tina panganiayaan bandara nu deleka. Hapunten eyang, hapunten." Garentes Pramuda bari mencerong ka kuburan, kituna Cipanon teu kaampeuh. Harita murubut masihan pipi, red Pramuda ka Imas Prihatin, nu diuk gigireunana bari mengpeunan beungeut, pok Pramuda cumarita. "Imas, teu kedah nangis Imas, datos kieu kajantenanana." Ceuk Pramuda bari nyeklan leungeun Imas Prihatin. "Kang Muda, geuning teu sangki nasib eyang dugi ka kieu, Kang. Teu sangki geuning Kang Bandara nu sakitu dihormat-hormat teh geuning. Kagungan niat anu sakitu jahatna. Teu sangki, Kang, teu sangki abdi mah." Ceuk Imas Prihatin bari jeung ceurikna teh teu bisa ditahan deui. Ngaguk-guk harita ge para mitra ceurik melas-melis. Bakat ku sedih sabada narima nasib sarupa kitu. Eyang mingkara pupus alatan ditandasa ku bandara, dirina digadabah kahormatanana ku bandara. Pramuda harita teh para mitra sadaya nyarita deui. "Tos Imas, tos teu kedah nangis bae. Yu ayeuna mah urang kantunkeun ieu tempat. Urang milarian tos hianat ka eyang nyatana bandara. Wajib urang mulangkeun pati ka bandara. Lantaran tos ngajantenkeun eyang palastra. Wajib kacida urang nagih pati ka bandara. Mas, yu kantunkeun ieu tempat, yu." Ceuk bandara rada ngenyang leungeun Imas Prihatin, harita diajak ninggalkeun eta tempat. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula ngaso. Mitra pamiarsa, harita lalaunan Imas Prihatin nangtung. Sanggeus nangtung tuluy mencerong kana kuburan eyang ngamingkara.
barijeng Cipanon angger murubut. Eyang, abdi janji kadiri yen abdi sanaos dugikeun ka mana bae oge bade milarian bandara. Abdi bade males pati ka bandara nu tos ngandasa ka eyang. Gerentes Imas prihatin. Dina kaayaan keur kitu. Ana buri nyai ti tina tutunggul kuburan eyang mingkar. Katempo aya sinar meninggal buri nyai nu teu sabaralila teh. Ngong kadenge soratan katinggalan. Jelas pisan para mitra kadenge ku Pramuda jeung Imas prihatin. Anu kieu kira-kirana nyaritan. Kasep Pramuda oge geulis Imas prihatin buah kadeudeung eyang. Oh mat Kasep geulis. Hidup duaan ulah deuk ngabogaan niat kurang hade. Ulah pisan hidup duaan ngaboga niat hayang males pati ka bandara. Hari sabab eta paniatan teh kacida pisan gorengna. Kasep geulis. Eueuh hak pikeun hidup duaan nagih pati ka sasama jalma. Sok sanajan ka jalma nu boga lampah goreng saumpamana. Hidup masing inget yen sakabeh laku perbuatan jalma kabeh ge bakal aya balitunganana engke di yaumil akhir. Jadi teu kudu ku hidup. Engke ge bakal aya wawalesna ka bandara. Wawales tina amal perbuatanana sorangan. Sing inget Allah kana tangtu moal ngaridoan kana paniatan hidup tadi. Jung ayeuna mah geura tinggalkeun. Ieu patempatan geura angguran teangan sarupaning ilmu pikeun pibakeleun hirup di dunia jeung di akhirat. Dral geura arindit Kasep geulis. Sakitu para mitra soranu kadenge ku Pramuda jeung Imas prihatin. Waktosna rupina duwi ka dieu wae heula para mitra carios nyambung anu judulna nyaeta Padepokan Sebaraga. Ieu dongeng atuh rekayasa Narayi Salira dina bagian ka